Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sabadana netepkeun puji ka Gusti Nu Maha Suci, sholawat miwah salam didugikeun ka junjunan alam panutan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah ahli pangaosan anu kusim kuring dihormati, dina kesempatan ieu sim kuring bade nyarioskeun hikayat Sam'un al-Ghazi. Mungkin nu aya bertalianana sareng malam Lailatul Qadar, malam dina wengian Lailatul Qadar. Hadirin jamaah anu mulia, upami nu nyana kitab mangga buka kitab Durratun Nasihin halaman 270. An Ibni Abbasin katampi hadis ti Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu sanyana Ibnu Abbas qala eta nyarios Ibnu Abbas. Zakaro tos nyarioskeun saha Jabrailu alaihi salam, malaikat Jibril alaihi salam ingdan Nabi caketan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abdan nyarioskeun ka hiji hamba yuqalu nu sok disebut sok dingaranan lahu pikeun abdan saha Sam'un al-Ghazi. Sam'un al-Ghazi. Hadirin jamaah ahli pangaosan kusim kuring dihormati, dina ieu kisah nyaeta malaikat Jibril nyarioskeun hiji hamba Allah anu katelah ieu hamba Allah teh namina Sam'un al-Ghazi. Wahwa ari ieu Sam'un al-Ghazi goza eta perang ieu Sam'un al-Ghazi, perang merangan al-kufaro ka pirang-pirang jalma kafir alfa syahrin salami 1000 bulan. Jadi Sam'un al-Ghazi teh perang ngalawanan kafirin 1000 bulan lamina. Siang wengi perang naoge sanes siang wungkul. Naon ieu senjatana nu dianggo? Kapungkur can usum nuklir, kapungkur can aya senjata pistol bedil, tapi anjeunna nyanak senjatana wakana jeung kabuktosan naon silahuhu senjatana ieu Sam'un al-Ghazi lahu jamalin nyaeta carehamna onta. Jadi careham onta, tulang careham onta diangge naon? Diangge senjata kanggo perang Sam'un al-Ghazi merangan kafirin. Walaisa jeung teu aya lahu pikeun ieu Sam'un al-Ghazi naon goeruha salianti ieu careham onta min alati harobin tina alat peperangan. Anjeunna nu dicanak ku anjeunna ku ieu Sam'un al-Ghazi teu nyanak teu nyanak alat perangna naon deui, teu nyanak bedog, teu nyanak samurai, teu nyanak kampak, tumak, panah, nu dicanakna hiji nyaeta careham onta. Ngan kehebatan ieu Sam'un al-Ghazi ketika perang lawanan kafirin wa kullama doroba samangsa neungeulkeun atau mesatkeun ieu Sam'un al-Ghazi
al kufaro kana kapirang-pirang kafir begitu senjatana disabetkeun bihadalahi ku ieu sareham onta kotala maka paraeh naon kotala maka maihan ma kana perkara layuh so anu teri bisa dihitung naon ada duhum bing bilangan anak ieu kufar begitu dipesatkeun begitu dibabukeun ieu careham onta ku Sam'un al-Goji maka kafirin kababuk bahkan nu teu kababuk oge nu kasabet ku hibasna wungkul ieu careham onta maraotna loba bisa dikatakan puluhan ratusan bahkan ribuan nu maraotna bahkan teu kaitung bing bilangan kafir anu paraeh begitu ditengeulkeun ieu senjatana Sam'un al-Goji nyaeta senjatana careham onta. Kumaha atuh istirahatna cenah cek tadi perangna ieu Sam'un al-Goji teh henteu istirahat heula pan meureunnan lapar salami 1000 bulan teh meureun hoyong barang tuang arang hoyong naon ngaleueut fa idza atosha maka di mana-mana haus ketika haus anjeunna teu nyana kempis teu nyana babawaan cai keur perang teh fa idza atosha maka di mana-mana haus dahaga ieu Sam'un al-Goji yahruju min maudhi'il asnani keluar min maudhi'il asnani tina tempat pirang-pirang waos naon maun adabun cai anu tawar ketika ieu Sam'un al-Goji keur perang papukat haus weh keluar tina tempat waos teh mancer keluar cai tawar itu kawasana Allah dipaparinan kekawasan ti Allah dipasihan eta Sam'un lantaran cai kaluar tina waos tempat waosna ieu Sam'un payasrobu teras we ngaleueut ieu Sam'un hukana ieu cai tawar nu kaluar tina tempat waos tadi teh kumaha upami lapar fa idza jaa jeung di mana-mana lapar ieu Sam'un yan butuh maka jadi minhu tina ieu tempat waos tadi naon lahmun daging bari daging geus kaluar daging nu geus asak kira-kirana gitu jadi dituang we begitu lapar keluar daging payakuluhu terus we nuang ieu Sam'un hukana ieu daging tinggal ngunyah bari perang teh pok dituang seger deui wareg deui teu liren-liren perangna ieu Sam'un al-Goji pakana maka kabuktian naon ala hada netepan kana ieu kajadian kula yaumin tiap dinten jadi keur perang unggal dinten perangna bari eta hoyong ngaleueut hoyong nginum kaluar cai tina waosna hoyong tuang lapar kaluar daging tina tempat waos nu tadi teh tah kitu teh tiap hari hatta madho min umrihi sehingga ngaliwat ieu Sam'un al-Goji min umrihi tina umurna Sam'un al-Goji teh ngaliwat alfa syahrin kana 1000 bulan wahya ari 1000 bulan teh salah samanuna sanatan nyaeta 83 tahun wa arba'atu ashurin sareng 4 bulan jadi 1000 bulan teh 83 tahun ditambah 4 bulan ya siang wengi teras-terasan perang lawan kafir itu Sam'un tanpa berhenti siang wengi bari teu liren-liren teu nyebut capek teu aya capek teu istirahat teras-terasan itu pejuang Allah pa'ajaja ningal kagagahan eta Sam'un pa'ajaja maka apa saha al-kufaru pirang-pirang kafir androdihi tina ngalawanana itu Sam'un jadi kafirin ge geus teu sanggupeun ngalehkeun naon ngalehkeun ieu Sam'un ieu kafirin teh sabab gagahna ieu Sam'un di lawanan ku kafirin dikadek teuterak dipanah ngebuk teuterak mun ayeuna bahasa ayeuna mah dikadek oge ngabelentrang
Teu anu teu ka Samun kitu terus matak beki sarieun beki gimir sakabeh kafirin kudu ngalawanan saha ngalawanan ieu Samun taralukeun kabeh kafirin ge kumaha atuh carana keur ngelehkeun naon ieu Samun bari ieu Samun perang terus bari anjeunna teu liren-liren naon dakwah ngajak ibadah ka saha ka Gusti Allah. Akhirna peperangan dihentikeun ku kafirin neangan cara neangan taktik kumaha carana keur ngelehkeun ieu Sam'un al-Ghazi. Akhirna ketika keur gencetan senjata teu aya peperangan kafirin teu wani nyerang, akhirna ieu kafirin teh nyieun tipu daya manggil weh ka saha ka istrina. Dipanggil istrina, dirayu istrina, dibujuk ieu istrina Sam'un al-Ghazi. Paqalu terus ngararomong ieu kafirin li imroatihi ka istrina ieu Samun al-Ghazi. Wahya ari ieu istrina Samun al-Ghazi kafiratun eta isinu kafir. Ari tama anjeunna istrina sorangan kafir, alim diajak ibadah, diajak bertauhid ka Gusti Allah. Takumaha ngarayuna ieu kafirin ka istrina ieu Samun al-Ghazi? Janjina cek kafirin ka istrina inna nu'tika amwalan katsiratan. Muncak bahasa urang mah inna sanyana urang sararea cek kafirin nu'ti eta rek mere urang sararea ki ka anjeun amwalan kana pirang-pirang harta katsiratan anu seueur. Muncak bahasa urang mah neng kukuring cek gegeden kafirin rek dibere hadiah bisi neng hayang harta sakumaha hayang emas sabara kilo, hayang duit sabaraha, sok tinggal nyarios, tinggal nyarita, cek gegeden kafirin, kek ku gegeden kafirin eta dibere ieu istri saha istrina Sam'un al-Ghazi. Ngan ayat syaratna, nah kumaha syaratna in qatalti zaujaki. Syaratna in qatalti lamun neng in qatalti lamun bisa ngabunuh anjeun zaujaki ka istri suami anjeun sok hayang hadiah naon dibere ku kami cek eta gegeden kafirin teh ngan syaratna neng kudu bisa ngabunuh saha ngabunuh suami neng. Kumaha jawab eta pamajikanna Sam'un al-Ghazi? Qalat ngomong ieu istrina Sam'un al-Ghazi ana ari abdi la aqdiru eta teu mampu abdi eta moal bisa abdi moal mampu ala qatlihi kana ngabunuhna caroge abdi cek eta istrina abdi mah geus teu sanggup geus moal mampu kudu ngabunuh caroge sabab caroge abdi mah gagah jeung kuat. Kumaha cek kafirin? Qalu ngararomong ieu kafirin nu'ti rek mere kuring sararen rek mere urang saraki ka anjeun hablan kana tambang syadidan anu kuat. Pasyadi terus nalian anjeun bihi ka ieu caroge yadaihi kana dua leungeunna ieu caroge Sam'un teh warizlaihi sareng dua sukuna ieu Sam'un pinaumihi dina waktu sarena ieu Sam'un. Wa nahnu jeung ari urang sararea cek ieu gegeden kafirin naktulu eta rek maehan urang sararea hu ka ieu Sam'un. Gancangna carita kulantaran tadi istrina ngajawab titah ngabunuh saha carogena jawab istrina teh tos teu sangem abdi kudu ngabunuh caroge abdi mah sabab geus kumaha carana oge hese dibunuhna caroge abdi mah dipencit teu teurak ku naon oge ku bedog oge digeureut ku peso nya kitu deui cek paripaosna upami usum aya bom pan baheula macan aya bom begitu dibom ge teukeun teu teurak ieu Sam'un. Akhirna kumaha carana ieu carana kumaha bae supaya ieu bisa caroge neng tegasna Sam'un bisa terbunuh. Akhirna badami weh saha ieu kafirin teh nyieun reka daya kumaha carana ieu Sam'un bisa terbunuh supaya teu bisa ngalawan ketika rek dibunuh. Gancangna carita terus weh ieu gegeden kafirin teh masih kenaon mere tamang ka pamajikanna Sam'un mere tamang keur naon ieu tamang cek eta kafirin
he ku neng ieu tamang teh lain tamang anu biasa tapi tamang nu kuat. Pasyaddi bihi yadaihi warizlaihi pinaumihi, ieu tamang bawa ku neng ka bumi ka imah ketika caroge neng tegasna samun keur sare talian bae ku neng talian bae naonna dua leungeunna jeung dua sukuna, leungeun jeung sukuna ditali talian ketika keur sare. Tah ketika keur sare neng mah tok kudu ngabunuh cenah geus ditalian leungeun sukuna mah ke ieu kafirin gegeden cek eta kafirin teh urang rek datang, urang sarek datang ka imah neng wayahna eta lawang imah tong dikunci. Gancangna carita santos kitu nurut weh eta salak pamajikanna ieu Samun, istri pamajikan Samun dititah ku kafirin karena hayang naon, hayang hadiah anu sakitu lobana. Teras santos kitu nurut weh eta si istrina Samun teh narima tamang bawa ka imahna ngadaguan peuting, ketika peuting sare weh ieu salakina keur sare santos kitu pasaddat terus weh nalian hu ka ieu Samun saha almar'atu ieu pamajikanna pinaumihi dina keur sare ditalian tah leungeunna, leungeun salakina teh ditalian sakuat tanaga make tamang anu kuat. Leungeun duanana ditalian, sukuna oge duanana ditalian. Kabayang lamun urang ku tamang biasa ge ditalian rek kumaha ujahna, rek kumaha bisa usik. Ieu mah Samun keur sare ditalian ku saha? Ku salakina. Nuju keur sare kitu begitu geus ditalian karasa weh pastai kodo. Terus weh hudang. Ieu Samun teh da karasa meureunan ieu leungeun geus aya nu nalian. Suku di talian. Pakola udang we ieu Samun terus nyarita ieu Samun, pakola terus ngomong nyarita Samun, man saddani saur Samun teh, man nasaha jalma nasada nu nalian ieu jalma nikah kuring. Nasaha ieu teh nu nalian kuring. Pakolat ngajawab istrina, pamajikanna ngajawab, anak cek pamajikanna teh abdi. Akang abdi nu nalian teh naha make nalian kuring, bisa eta dasar bisikan kafir da pamajikanna kafir deui jawabna abdi nu nalian teh naha atuh make nalian sadadtu li ujarribuka, abdi nalian teh rek nyoba ka akang, rek nyoba cenah. Akhirna santos ditalian alasan rek dicoba ku salakina pajad daba terus weh pajad daba yadahu terus weh nyoba-nyoba narik ieu Samun ya dahu kana pananga Samun ditarik dikitukeun berat weh ku Samun teh anu leungeunna ku di naon dibeungkeut ku tali sakuat-kuatna ku tamang tadi terus weh ditarik ku Samun ieu tali nu nalian kana leungeun akhirna pakotoa parargat weh naon alhablu ieu tamang digitukeun berat weh rampung ieu tamang nu nalian kana leungeunna ieu Samun. Santos gitu gagal weh rekadaya naon rekadayana ieu istrina anu dititah ku saha dititah ku kafirin teh. Akhirna poe isukna datang deui gitu laporan meureunan da ngarintip saha eta si kafirin teh ngarintip ketika geus ditalian hudang salakina geus ditalian teh begitu hudang di tarik ileungna bret parargat rampung harita keneh ieu tamang-tamangna baralik deui we kafirin teh badabi deui kudu kunaon atuh talina. Akhirna dipanggil deui ieu pamajikan Samun sarua kaos kamari janjina rek dibere hadiah ngan ayeuna mah dibere talina lain tali tina tamang diberena kunaon urang talian we kunaon ayeuna mah dibere tali tina rante. Ayeuna mah urang bere tali rante nu kuat cenah. Gancangna carios sumajaa terus weh datang saha al kufaru pirang-pirang jalma kafir bisal salatin kalawan mawa rante pasaddat terus weh nalian ieu pamajikanna Samun hu ka ieu Samun pasaddat terus nalian hu ka Samun saal mar'atu pamajikanna teh biha nalian ku rante tali tina rante
pas taya kodo terus we hudang ieu Samun pakola terus ngomong deui Samun man narisaha sadda eta nu nalian ieu man ka kuring ieu jalma nu ka kuring kolat ngajawab ieu pamajikanna ana ari nu nalian teh eta abdi cenah sadad tu nalian abdi liujar ribuka kana rek nyoba abdi ka akang pajadaba terus we narik ieu Samun yadahu kana leungeun panangan ieu Samun pakotoa terus we pararegat ieu pakotoa terus megatkeun ieu Samun asal salata kana rante tadi teh deui tadi ketika poe kaduana dibere tali tina rante sarua supaya keur sare ieu salakina ku pamajikan Samun ketika keur sare leungeun jeung sukuna supaya dibeulit ditalian ku naon ku rante anu kuat gancangna carita nu ngagugu we eta si pamajikanna teh kana hayang hadiah teh datang weh ketika geus peuting salakina tegasna Samun keur istirahat keur tidur ditalian lah naonna leungeunna jeung sukuna sakuat tanaga make tali rante mun ayeuna mah ditalian terus bret we digemok gitu ketika geus ditalian gitu kurniang weh hudang ieu Samun begitu hudang teh ieu Samun ieu leungeun jeung sukuna pinuh ku tali tina rante. Nah ros ieu Samun teh man saddani nasaha ieu nalian ka kuring jujur ngajawab pamajikanna abdi akang nu nalian teh naha make nalian kuring ieu kurang teh nyoba we abdi mah ka akang sejauh mana kekuatan akang teh nah ganjangna carita bari nyebutkeun arek nyoba ka akang terus ku Samun ieu naon ieu rante teh ditarik bret weh langsung parotong langsung parotong ieu rante pargat harita keneh parargat ieu rante dibuka weh tali terbuka tali anu dina leungeun jeung dina suku teh kusabab kekuatan itu saha kekuatan Samun dipasihan kekuatan ti Gusti Allah santos kitu sumakolat terus ngomong deui ieu pamajikanna teh kalulah saperti omongan nu kahiji pakola terus saya ngomong eta Samun teh nyarios kasaha ka pamajikanna ya mar'ati hei istri kuring pamajikan kuring ana ari kuring teh waliyun eta kakasih min aulia ilahi ta'ala tina pirang-pirang kakasih Allah ta'ala la yaglibu moal aya nu bisa ngelehkeun atau moal nu bisa ngalindih alaya ka kuring naon sayun hiji perkara oge min amri dunya tina urusan dunia. Jadi pan tadi teh meureunan si pamajikanna teh santos di naon nalian ku rante teh pargat rantena nyampeurkeun pamajikanna akang ari akang nih hebat-hebat teuing gitu nepikakeun ku tali tambang dicoba ku abdi pegat ayeuna ku tali rante dicoba pegat kumaha jawaban cek eta salakina tegasna Samun cek Samun ka istrina mun cek basa urang mah neng ari neng na teu terang ari akang teh sabenerna akang teh wali ti pirang-pirang wali Allah lantaran wali Allah kakasih Allah maka moal aya anu bisa ngelehkeun ka akang moal aya hiji oge nu bisa ngelehkeun ka akang hiji perkara oge tina urusan dunia ngan aya meureun kelemahan akang teh naon illa sya'ri kecuali ieu buuk akang buuk kuring hada nu ieu bari nuduhkeun kana buuk sirah kecuali ieu kelemahan akang mah ngabejakeun salakina Samun kasaha ka istrina bongan istrina geus sababaraha kali nyoba kekuatan saha kekuatan salakina teterangeun eta istrina teh di kitu teh lain nyoba padahal dititah ku saha dititah ku kafirin. Hadirin jamaah sadayana santos kitu tos dibejakeun weh ku Samun kelemahanana teh aya dina naon dina rambut sedengkeun ai rambutna Samun teh wakana jeung kabuktian lahu eta pikeun Samun naon sa'run tawilun rambutna buukna anu panjang buukna ngarumbai kana taneuh rambutna saha rambutna ieu Samun
tah saentos naon saentos ngadenge ieu pamajikan samun kelemahan salakina teh aya dina naon aya dina buukna pasamiat terus weh ngadenge saha imro'atuhu pamajikanana ieu samun geus apal weh kelemahanana teh dina naon dina buukna gancangna carios datang peuting terus weh sare weh salakina tegasna samun nuju kulem palamma nama maka samangsa nuju kulem saha ieu samun pat kotoat terus weh nektekan ieu pamajikanana teh pamajikan samun dawa ibahu kana gelungna ieu samun gelung rambutna samun fi hali naumihi dina tingkah nuju kulemna ieu samun dages apa ngadenge naon bahwa kelemahan alhamdulillah bahwa kelemahan samun teh aya dina rambutna ketika datang wengi nuju kulem ieu samun maka tah gelungkan rambutna teh digelung rambut samun teh maka gelungan ieu samun teh keur nuju keur kulem ku pamajikanna dikumaha ditek rambutna teh sabab apa kelemahanna dina naon dina rambut wakanat jeung kabuktosan itu rambut teh samania kotin eta ditek-tekna teh gelungan wakanat jeung kabuktian itu gelungan rambut teh sama niakotin eta aya 8 tek-tekan min sya'ri ra'sihi tina rambut mastakane samun. Jadi ditek-tekna oge gelungan ieu rambut teh dijadikeun 8 tek-tekan. Berat keur sare teh. Ditek-tek tah rambutna. Santos kitu wa kulluha jeung ari sakabehna ieu gelungan rambutna samun tajuru eta ngarumbai ieu gelungan teh alal ardi kana taneuh. Jadi pangna digelung teh kana rambutna panjang sampai nguyupu kana taneuh. Ditek-tek tah keur sare ku saha ku pamajikana dages apal kelemahan salakina teh dikadek dikumaha ge teu teurak ternyata kelemahanna dina rambutna. Santos kitu pasadat terus wanalian we ieu pamajikanna bi arba'in dawa iba kana 4 pirang-pirang gelungan. Ditalian we 4 gelung. Rambut teh minha tina ieu gelungan rambutna samun. Ditalian yadaihi kana pananganan samun. Tah santos kitu mah ditalian we rambutna tadi teh ge ditek-tek wabil arba'in ukhra jeung kalawan 4 nu sejen deui. Jadi kelemahanna teh kunaon? Dipake nali ieu buukna, pake nalian ku leungeunna, jadi leungeunna tan ditek-tek terus dipake nalian leungeunna samun, anu 4 deui dipake nalian rijlaihi 2 sukuna ieu samun pinaumihi keur sare. Jadi dikeureut heula rambutna terus dipake nalian anu 4 gelungan dipake nalian leungeun, anu 4 gelung deui dipake nalian 2 sukuna ieu samun. Santos kitu leungeunna geus dibengker ku naon ditali ku rambutna samun keneh jeung sukuna ditalian ku naon ku rambut samun keneh nu meunang neuteuk pamajikanna teh pas tae kodo terus we hudang ieu samun teh pakola terus we ngomong nyarios ieu samun man saddani man arisaha sadda eta nu nalian ieu manika kuring cek basa urangna saha ieu nu nalian kuring gitu. Kolat terus ngomong ngajawab pamajikanna anak kuring nu nalian teh sadadtu nalian kuring li ujar ribka karena rek nyoba kuring ka anjeun. Alasanna kitu we jawabna teh rek nyoba. Pajadaba jadban syadidan. Nah, terus weh narik weh dagos di talian teh di kaos ditarik ieu leungeunna di kitu kaos ku tamang jeung kuran teh kan itu berat tamang jeung rante mah pargat ieu mah ditarik leungeunna ku saha pajadaba narik ieu samun narik jadban syadidan kalawan tarikan banget keras dikaluarkeun tanagana dibijilkeun tanagana kabeh
akhirna dan nunaliana naon kelemahanana ku rambutna keneh di talianana palam yakdiru maka teu kadugaeun ieu Sam'un alaqot iha kana megatkeun ieu rambut teh rambutna gelungan teh teu mampu husik-husikan teu bisa pegat ieu rambut teh akhirna keur kitu ieu Sam'un teu bisa naon teu bisa ngalepaskeun ieu talian leungeun jeung sukuna santos kitu mah Pak Ahbarot terus weh ngabejaan sa imro'atuhu awewe na ieu Sam'un al kufaro ka pirang-pirang jalma kafir ngaleos ti dinya ngabejaan keluar di luareun imah kafirin geus karumpul geus siap dibejaan weh bahwa salakina geus ditalian geus teu bisa gerak deui ditarik sateker kebek oge ieu teu bisa ngalesotkeun talina nu dina leungeun jeung dina sukuna. Santos kitu kumaha nu tadi kafirin geus ngalingkung di luareun imahna ieu Sam'un pajau terus weh daratang ieu kafirin wadahabu jeung arinit ieu kafirin bihi init ka imah Sam'un ila madbihim kana tempat muncitna ieu kafirin dibawa tah disampeurkeun dibawa ka imahna dibawa ieu Sam'un teh dibawa ka tempat jagal tempat muncit rek dipuncit ieu saha ieu Sam'un digotong ku kafirin dibawa ka eta tempat jagal tempat muncit wakana sedengkeun wakana jeung kabuktian pihi eta tetep dina ieu tempat muncit teh amudun nari aya tihang pan mun di urang mah ibarat jagal berarti dina jagal teh ibarat bangunan ieu loba tihang tina awi tina tihang ayeuna Sam'un geus usiku teu bisa usik-usikan sabab leungeunna geus ditalian sukuna oge ditalian kunaon ditalianna ku gelungan rambutna nyalira gitu dibawa weh ku saha teh ku ieu Sam'un ku kafirin teh saantos dibawa sedengkeun dibawa ka tempat mencit aya tihang pa'awsaku terus weh nalian ieu kafirin teh ka ieu Sam'un ala dalikal umudi kana itu tihang talian we dina tengah-tengah tihang naon tihang tempat mencit teh tempat jagal teh ditalian we make naon talina nu tadi teh tali ditalian di dinya da geus teu bisa naon teu bisa dilaan ieu leungeun jeung sukuna ditalian dina tihang saentos kitu geus ditalian ieu Sam'un dina tihang dibengker ditalian ku kafirin akhirna pakotou udunaihi nareuk ieu kafirin udunaihi kana dua cepilna ieu kafirin diteuk tah ayeuna mah dua ceulina berat cer getih teu bisa ngalawan we da leungeun jeung sukuna kumaha talian wa ainaihi dua panonna ieu ku Sam'un ditojosan dua nana ku kafirin atuh geus teu bisa ninggal dua panonna dua socana oge masyaallah wa safataihi dua bibirna kitu dikeureut tah ku biadab-biadabna saha ieu kafirin gara ulah saha ulah pamajikanna Sam'un bahkan lain ceuli panon jeung dua lameina walisanihi lisana letahna oge diteuk kusaha ku kafirin lisana ieu Sam'un diteuk wa yadaihi dua leungeunna terus diteuk dua leungeunna oge bret diteuk dua leungeunna ieu Sam'un diteuk ku kafirin wa rizlaihi dua sukuna ieu Sam'un oge diteuk wa kulluhum sareng ari sakabehna ieu kafirin termasuk pamajikanana yajmauna eta karumpul ieu kafirin pidalikal baiti di eta imah kumpul di eta imah karena tempat mencit arasub kabeh suka bunga sabab bisa newak saha newak Sam'un al-Goji rek ngabunuh Sam'un al-Goji karumpul kabeh kafirin di dinya termasuk pamajikan oge milu kumpul Sam'un nuju teu daya teu upaya teu walakaya teu bisa nanaon soca geus teu tiasa ninggal lamai geus teu tiasa naon nyarios da diteuk-teuk bibirna diteuk-teuk dua suku dua leungeunna diteuk-teuk masyaallah santos kitu paauha Allah maparinan wahyu sa Allah taala Gusti Allah taala ilaihi ka ieu Sam'un
Allah nurunkeun wahyu ka Sam'un, merintah Allah ka Sam'un nurunkeun wahyu, ayu syai'in turidu bihim asna'uhu, saur Allah. Ayu syai'in ari perkara naon bae turidu ngamaksud anjeun bihim ka ieu kafirin asna'u maka rek migawe kami hu ka ieu ayu ka ieu syai'. Cek Allah teh nah hayang naon anjeun teh nah hayang dikumahakeun hai Sam'un, hayang dikumahakeun ieu kafirin teh ku anjeun. Di dinya Allah miwarang nurunkeun wahyu ka Sam'un. Di dinya atina Sam'un ngajerit ka Allah, pakola saur Sam'un teh pakola teras we unjukan ieu Sam'un ka Allah unjukan uridu an tu'tini minal quwwati hatta uhrika umuda hadal bait. Saur Sam'un, uridu ngamaksud abdi antu tia kana yen muga maparinan Gusti ni ka abdi minal kuwati tina kakuatan. Gusti abdi mah teu aya hoyongna naon deui abdi mah kecuali nyungkeun di paparinan kakuatan we ku Gusti hatta uhrika sehingga abdi hayang ngagerakkeun hayang ngarubahkeun uhrika umuda hadal bait kana tihang ieu imah ieu. Rek digerakkeun we ieu imah teh supaya naon? Supaya ngagebru, supaya hancur. Gancangna carita tah payah damu terus we ngaruksak we ngarah tihangna ruksak, tihangna hancur, payah damu terus ruksak we imah alaihim ngaruksak ka itu kafirin-kafirin. Gancangna carios unjukana panyuhunkeuna ieu saha ieu Sam'un al-Goji tadi nyuhunkeun ka Allah hoyong dipaparinan kakuatan sabab ieu tos teu aya pananganan dua teu aya sampean duanana soca ge tos teu tiasa ningal sabab tos ditojos cepil dua oge tos teu aya akhirna ku Allah paqawwa terus weh maparinan kakuatan huka ieu Sam'un saha Allah Gusti Allah ku Allah harita kene Sam'un dipaparinan kakuatan sehingga nu tadina tos teu daya teu upaya teu bisa usik-usik acan di dinya dibere kakuatan ku Allah ieu Sam'un wa harroka geus dibere kakuatan wa harroka sareng ngusikeun ieu Sam'un nafsahu kana dirina Sam'un langsung ngagurinyal ieu Sam'un awakna digerakkeun nu tos teu aya panangan teh aya sampean teh digerakkeun awakna akhirna pawaqa'a tumiba weh naon asaku ieu lalangit imah tihaang teh nu didupaku Sam'un alaihim ningang ka ieu kafirin sadaya ngagebru weh katinihan ka timpah kaurugan ku ieu imah lalangit teh wa ahlaku jeung raruksak weh ieu kafirin jami'an barina sakabehna kabeh anu di jero ruangan jero imah tempat benci tadi teh kaurugan kating naon katingang ku eta imah sabab tihang imahna ku Sam'un didupak dibere kakuatan ku Gusti Allah kumaha pamajikanna wa amro'atuhu jeung pamajikanna ye Sam'un mahum eta sarta kapirin kabeh katingang urug eta imah bangunan imah anu rek pake mencit Sam'un. Kumaha Sam'un setelah eta berarti Sam'un ge katingang urug sami katingang urug ngan Sam'un mah paangza terus weh nyalametkeun huka ieu Sam'un saha Allahu taala Gusti Allah taala minhum ti ieu kafirin sadaya kafirin termasuk istrina ieu Sam'un sadayana paraeh di dinya maraot kecuali nu salamet saha Sam'un santos salamet didinya Sam'un telami tidinya warodda ngabalikeun sa Allah Gusti Allah alaihi ka ieu Sam'un jami'a a'dha'ihi kana sakabeh anggota badanan ieu Sam'un nu tadi teh sebelum kejadian tadi kan sebelum ieu roboh imah teh dua cepilna dikereut ku saha ku kafirin dua socana ditojos ku kafirin
dua naon dua panangana ditektek ku kafirin, dua sampeana ditektek ku kafirin. Setelah salamet ieu samun magubru eta bangunan, samun salamet, akhirna santos salamet telami tidinya ku Allah kakawasaan Allah, anggota tubuhna samun barijil deui, anggota samun sampurna deui ku Allah sampurna deui. Soca aya deui tiasa ninggal socana, dua cepil oge kaluar deui jadi sampurna deui, dua panangan oge aya deui dua nana sareng sampean oge aya dua nana. Santos kitu kafirin sadayana geus marawat di daerah eta teu aya deui anu wantu naon nyerang, ngajak perang, ngajak mumusuhan ka ieu Samun. Akhirna pa'abada dalika Paba'da dalika sabadana eta kajadian istrina oge korban milu ka kafirin, abada ibadah we Samun Allah ka Gusti Allah alfa sahrin 1000 bulan. Ma'a qiyamil lailiha ibadahna sarta petinganana tahajud qiyamul lail ieu Samun, wasiyamina hariha jeung puasa beranganana ieu 1000 bulan teh. Jadi santos eta kajadian jongjon we husu ibadah ieu Samun teu aya nu ngaganggu ibadahna 1000 bulan, beurangna saum, wengina qiyamul lail. Wengina teu liren-liren qiyamul lail. Tadi peperangan Samun sabaraha tahun 1000 bulan. Terus ibadah oge sabada kajadian eta 1000 bulan. Santos kitu teraskeun Padoroba nyebetkeun ieu Samun bisaipi kalawan pedang, tadi teh make careham fisabilillah di jalan Allah, perang ngabela agama Allah, nyebetkeunana ieu pedangna teh di jalan Allah 1000 bulan, ibadahna 1000 bulan teu liren-liren. Nguping kisah kitu ti Kanjeng Rasul, maka ieu para sahabat nu hadir di dinya pabaka teras weh narangis, saha ashabun nabi pirang-pirang sahabatna Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pangna nangis istiaqon karena mikahoyong atau rindu lidzalika kana eta ibadah berang penting 1000 bulan. Terus weh naon jihadna oge ngabela di jalan agama Allah eta oge 1000 bulan. Santos kitu sahabat naroskeun ka Kanjeng Rasul, sabab nu nyarioskeun ka sahabat kita Kanjeng Rasul, paqalu terus weh nararos ieu para sahabat, ya Rasulullah he Rasulullah, hal tadri naha menakan Gusti sawabahu kana ganjaranana eta seperti ganjaranana ieu Samun. Sahabat naros ka saha? Ka Kanjeng Rasul, ya Rasulullah, naha Gusti menakan teu ganjaran sapertos ganjaranana ieu Samun ibadahna anu 1000 bulan tadi. Santos kitu Rasul ngawaler pakola teras we ngadauh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngawaler pertarosan saha? Pertarosan para sahabat. Saur Rasul la adri, teu apal kuring, teu apal kami naha aya jeung heuteuna. Sabada Kanjeng Rasul nyebutkeun teu terang, teu lami tidinya paangzala teras weh nurunkeun saha Allahu Gusti Allah Jibril alaihi salam nurunkeun ka malaikat Jibril alaihi salam bari nyanak wahyu, nyanak surat nyaeta Al-Qadar, surat Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, nurunkeun surat Al-Qadar. Jadi kesimpulanana setelah ieu malaikat Jibril nyanak kabar ka Kanjeng Rasul, Allah nurunkeun wahyu melalui malaikat Jibril nyata surat Al-Qadar. Wa qala teras we ngadauh Allah saur malaikat Jibril, ya Muhammad hai Muhammad. Saur Allah melalui malaikat Jibril, ya Muhammad hai Muhammad, a'taituka wa ummataka lailatil qadri, ataitu rek mere kami ka anjeun wa ummataka jeung ka umat anjeun lailatul qadri nyaeta mere kana peutingan lailatul qadar, mere ganjaran al ibadata kana ibadah. Jadi malam lailatul qadar teh ku urang dianggo ibadah piha dina lailatul qadar afdalu
ari leuwih abdol min ibadati sab'ina alfi syahrin tinimang ibadah 70.000 bulan. Jadi sing sajaman no ibadah dina hiji peuting disebutan peutingan malam Ramadan aya malam Lailatul Qadar, maka ku Allah leuwih alus ibadah sapeutingan dina malam Lailatul Qadar eta leuwih alus tinimang leuwih abdol tinimang ibadah 1000 bulan. Bahkan dina hadis sejen waqala nyarios sabadum sapalina para ulama qala ngadaus Allah Gusti Allah taala ya Muhammadu hai Muhammad saur Allah rakaatani fi lailatul qadri ari 2 rakaat salat 2 rakaat dina malam Lailatul Qadar 2 rakaat salat sunat fi lailatul qadri dina malam Lailatul Qadar khairun eta leuwih alus laka pikeun anjeun wali ummatika jeung leuwih alus pikeun umat anjeun minder pisaipi tinimang mesatkeun ieu pedang nengeulkeun ieu pedang alfa syahrin kana 1000 bulan fi zamani Bani Israil dina zaman Bani Israil. Jadi saur Allah ibadah 2 rakaat peutingan malam Lailatul Qadar leuwih alus kanggo Kanjeng Rasul kanggo umatna tinimang mesatkeun pedang malawan kapirin 1000 bulan di zaman Bani Israil. Tahadirin saderek sadaya jamaah ahli pangaosan dina malam Lailatul Qadar itu pasti aya setiap Ramadan ngan terang malam-malam irahana ngan biasana umumna saur para ulama sumpingna malam Lailatul Qadar teh dina malam lilikuran ti malam 2 hiji sampai malam 30. Tah pertanyaanna nah urang kabagian teu ku Lailatul Qadar itu yakin sadayana bakal ngalewati bakal ngalaman ieu Lailatul Qadar. Mung pertanyaanana ketika waktu Lailatul Qadar malam naonna urang keur kumaha dina eta malam Lailatul Qadar teh nah urang keur nuju ibadah henteu nah urang nuju inget nuju dikir ka Allah henteu matak minimal anjuranana dina malam Lailatul Qadar teh i'tikaf di masjid cek paripaosna ku niat i'tikafna berarti ketika turunna malam Lailatul Qadar berarti urang nuju ibadah ka Gusti Allah dah pasti sadayana oge bakal ngalewati karena eta malam Lailatul Qadar. Hadirin anu sami-sami hadir jamaah pangaosan anu kusim kuring dihormati, mudah-mudahan urang sadaya tiasa ngalaksanakeun atanapi melewati dina malam Lailatul Qadar nuju malam Lailatul Qadar teh urang nuju ibadah. Bentuk ibadah namah kumaha bae bade ku dilebetan ku tadarus atanapi ku i'tikaf atanapi ku zikir ku sholawat ku naon bae nu penting ketika nuju Lailatul Qadar kaayaan urang nuju ibadah rupina pangaosan dinten ayeuna cekap sakitu mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo sim kuring anu ngadugikeuna umumna kanggo hadirin anu ngupingkeuna mangga urang tutup sasarangan ku doa majlis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.